warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Barudak anu soleh sareng solehah kanggo dinten ayeuna basa Sunda teh urang ngaregepkeun kawih. Nyaeta tinu judul kawih teh nyaeta lagu-lagu Sunda anu dihaleuangkeun. Yuk urang regepkeun ku sadayana kumaha eta kawih anu judulna Cita-cita. Cita-cita, cita-cita jadi putra bangsa, bela negara Indonesia langgeng jaya, adil makmur kerta raharja. Jadi TNI Polri gagah perkasa, siap babakti kelemah jai. Jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita menggalaksana, mundi ajarna rajin. Cita-cita, cita-cita bareng laksana, mundi ajarna tinggi. Hayang jadi dokter, bidan perawat, ngubarang pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pemimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Barudak kelas 4 anu soleh sareng solehah nembe tos ngupingkeun kawih anu judulna Cita-cita. Ayeuna pancen kanggo hidup nyaeta ngajawab sababaraha pertanyaan anu ku ibu diserat ti dieu. Mangga ke ku hidup diserat kanu buku, teras upami atos diserat hidup tiasa dipotokeun ka ibu bapak guru. Upami atos engke tong ical ieu catetana kumargi kapayun bakal aya soal sapertos kieu nya. Satu asan tutup video pembelajaran dinten ayeuna ibu bade masihan bewara heula sakedapnya. Bewarana nyaeta DRA Plus Algipari bade aya lomba foto kontes khusus kanggo rai-rai usia balita. Usia 2 dugi ka 6 tahun. Upami barudak gaduh rai atanapi wargi usia 2 dugi ka 6 tahun mangga didaftarkeun kanggo lomba foto kontes. Hadiah-hadiahna menarik. Diantosnya pendaftaranana hatur nuhun. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu.
pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna